nguningakeun waos kantun 2 palalaur urang gorenya abeh hudang da kahudangkeun kuno ngaudangkeun saur pas lieu kanu kakenca jeung kakatuhu eueuh budak hiji kelas 1 SD budak keneh kurang diteangan ka dapur kurang diteangan ka jaramah kameni ieu budak eueuh kahanapeun meja eueuh padahal mah tadi sare bareng jeung manahanana ke kameni ieu ngan kami sahur bae nya can sahur ieu padahal mah waktu nangan kami sahur neangan ka ditu ka dieu reuwas oge da budak eueuh pek teh keur ngalet-ngalet bedug horeng teh manehana teh mimilu nu keur ngadulag bedug da enak tradisi ngahudangkeun nu sahur da eta unggal bulan puasa sok ngahudangkeun nu sahur bari tataluhan bedug aya meureun ka 20 urang mah termasuk manahanana pangleutikna manahanana geus kitu mah plong wae datang ka imah ku kami ditanya ye jang terus di mana bapak kapan tas ngahudangkeun nu sahur oh gitu kade arek puasa isuk nya arek pak kade sahur manuk puasa kuda manuk perkutut manuk burung perkutut burung gagak pak naon eta hartina lebarannya ikut puasanya kagak